ya kusabab panggilan ti Gusti Allah tapi henteu lepas tina syariat panginten kitu. Minimal panginten aya 3 anu janten wasilah atanapi syariat tiasa ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh teh. Di antawisna anu kahiji kusabab nasib, anu kadua kusabab nasab, anu katilu kusabab kasab gitu. Ku nasib, ku kasab, atanapi nasab. Anu karaos, anu katinggal ku urang sadayana kasaksian ku urang sadayana mangsaep bade tiasana angkat ngalaksanakeun ibadah umroh ieu teh kusabab paratos nasib. Kusabab nasibna. Ngan nasibna ieu teh panginten upami ditinggal tina naon namina teh tina kondisi sareng kayaan anu sapertos kaalaman dina waktu ayeuna karaosan tebih panginten kitu. Tapi kusabab Allah parantos manggil ngalangkungan cara kumaha wae alhamdulillah anjeunna bakal tiasa angkat. Tapi ieu teh teu leupas tina jerih